Yang kalapa tapi jangkung gitu Sieun modar aing. Oi. Nah lama. Ayo atuh ah. Ayo atuh. Ada sakumaha ber? Kereta putih. Coba lihat teh. Udah capek tuh. Keanya kumaha heula? Sok. Iya lapar beteng Sabar, geus sarua lapar beuteung. Kudu burun yang dahareun. Kalem, ayeuna geneangan. Ayo Ayo. Oh, buru. Sero, buru sero. Tadi kan sero. Sok, bukan. Mangga. Ya, Cep. Ayo dang euy. Sabab di dieu teu beuna naon malarat, boga duit beas kitu boga inu kawin deui bapak pengangguran dan kayaknya jodoh gue di mah oga we. Kapaksa we ieu mah nya mangnya nyumun gamang amak. Sok dulu deh, kurang sebut. Oh itu naon? Maling. Mana? Itu. Alah itu mah maling sampun mah bos. Geus bae lah, sok ana orang dahat lah we. Ya. Kalem. Nah bos bateran jagala. Bos lapar. Masana mata dikeun bareng-bareng mah. Tapi kan deui. Dikeun kan maling ieu. Awas bos. Dikeun deh pokona mah. Ayo bos kumaha? Iya beteng geus lapar. Bos niteng teuingeun. Lapar ieu teh bos. Kieu barudak ke. Tadi pas orang hukumah ningali budak leutik. Iya lapar beteng Sabar, geus sarua lapar beuteung. Si bos lieur. Si bos mamanya arurang ayeuna rek ngadahar batu. Lieur. Kira. Ade mah kasau mah nya. Ama dek mah. Elah sambung ka situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sanggup di bos aget. Oh iya. Mun atuh. Assalamualaikum. Salam. Ya ayo selamat di bos aget. Saha? Bos aget. Jika nama pas tadi mau teh, jika nama emang aget disaung. Kenapa bos Agit baik banget? Padahal kan orang maling sampo di kebona. Kuduna orang teh dimarahin, bukannya dibere.
dahareun. Atau bos aget dek ngira-ngira urang meureun. Ah teuing pokona mah urang malu pisan euy. Rasa deh alurang geus maling sampeun rumah agen kang agen na baget ka alurang atunya rasa aslinya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Ayo gerak katakan kayak ini. Mau kalapa deui.